Ye, jelema anu sok mantuan ku tanaga jarang dihargai. Coba maneh mantuan aku duit dipuji, dibeja-beja ka batur, disanjung tinggi. Bener teu? Mitos atawa fakta? Beledagun. Ye, paduli batur dek nyebutkeun aing gembrot, aing hideung, da aing mah teu sibuk nguruskeun warna kulit, tapi sibukna aing mah nguruskeun warna duit. Nu penting bareureum kabeh. Beledagun. Dengekeun ontohon. Pan urang ge geus ngomong, lobakeun mah duit, urang dilobakeun babaturan. Lamun isu page tau maneh susah, saha nu nulungan mah iwal ti duit. Keur naon loba babaturan oge, ari ngan saukur ngariweukeun hungkul mah, komo ngan saukur nginjem duit. Baledageun. Kumaha lur? Hirup di handap. Capek. Matakna lamun keur hirup di luhur, ulah sangeunahna ka batur, komo ka dulur. Karasanya ayeuna mah kusorangan. Hakan we tah. Geus mah tukang ngahasut, munafik, resep ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Ye, ulah pasang muka dua, kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna. Baledageun. Bebeungetan kitu mah katempo jelemana jahat. Ye, emang sumut aing ngomong mah sok kasar. Beungeut aing judes. Omongan aing osok galak. Tapi kudu nyaku, aing boga sifat hate tetegaan jeung karunyaan. Yes. Saking ku tetega-tegana, loba jelema anu ngadak-ngadak sedil ka urang tanpa sebab, ngagorengkeun urang tanpa nyaho faktana anu bener, urang mah teu tegaan. Ngomongkeunana di tukang mah ye diantep, moal dipercaya. Tapi lamun ngomong hareupeun, cabok baing sumutna. Baledageun. Ye, tong nanya dulur urang aya sabaraha urang. Tanyakeun mah di saat urang sangsara balangsa aya sabaraha urang dulur urang nulungan urang. Paham meureun? Baledageun. Meni rudet ari gaul jeung anu gableg hodang tutut. Kasaingan saeutik jamut rut. Nempo aing senang saeutik baketut. Mono biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Baledageun. Ceu pamajikan urang kurah meakeun duit balaja online ka ditu ka dieu ari mantuan gawe henteu. Ceuk saha borokokok? Ari eta nu manggeusekeun saha? Anu mang masakeun saha? Anu mere dahar maneh saha? Apa eta teh pagawean keneh pamajikan maneh? Make jeung nyebutkeun teu barang gawe. Ye, eta teh kabeh teh nu magawean teh pamajikan maneh. Yes. Lain batur. Ngan bedana teu digaji. Bener teu? Baledageun. Ceu neangan gawe zaman ayeuna mah hese. Tong boroning urang anu lulusan SD, anu sakolana luhur ge hese. Naon wae tamatan maneh sakola, eudeuh sakola luhur, eudeuh S2, S3, S4. Tetep ujian nama ekonomi. Bener teu? Baledageun. Aduh, ripuh besti, umur beki ngolotan, pangabutuh beki nambahan, pemasukan beki ngurangan, eudeuh ngeluh tapi era kuno leuwih ripuh. Aduh, tungtung nama ieu nyagap deui wae hulu. Kalek ge ngomong assalamualaikum dina telepon teh jo langsung dijawab. Tong sieun, jang ge bakal dibayar, da moal kabur. Aduh, aing nepikeun ka gogodeg, buat nepikeun galakan anu boga hutang. Baledageun. Tuh, lalaki ge aya. Ye, perkara sungut lemes mah teu kudu awewe wae. Tuh, lalaki ge aya anu lemes. Resep ngomongkeun batur, resep mitnah batur, jeung resep ngagorengkeun batur. Jadi perkara sungut anu lemes mah teu kudu awewe wae. Lalaki ge loba. Bener teu? Baledageun.